hiji-hijina jelema teh dipapaesan ku amal ku pagawean anak papaes eta teh nganyaokeun nganyatakeun kada jero hatena nu matak teh saya ngajaukeun jelema mah sakitu pangkatna tanyaoan teteh lantaran dipapaesan ku amalna nah kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jadi engke balik deui ka aslina ieu jelema mah sakitu aslina sakitu bae. Kajen teh nya dipereketkeun ge balik deui ka aslina jelema mah sakitu bae kajen ku kumaha ge. Jadi kajen teh dibabagus ge nipu eta. Okos awewe penipu kelas kakap awewe. Kabeh di dunia teh penipu awewe mah. Sia seuri kos teu percaya ka aing. Bener kula mah wani sumpah demi Allah awewe mah penipu kabeh sadunya. Pan emang kumaha kitu pipina. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ieu masih keneh berkaitan jeung ayat anu kamari tentang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi, tentang nentang kana karasulan Kangjeng Nabi, lantaran para kafir-kafir teh ngomongna teu ngeunaheun kadengena lah Muhammad aing kos teu nyaho bae sia ngomong ngaler ngidul cak sia cenah eta teh wahyu, cak sia eta teh mukjizat. Budak kakara kamari sia hirup aing mah nyaho sia kiihna, aing mah nyaho sia ngadahar uyahna heulaan aing jeung sia ngadahar uyah parangsana aing teu nyaho meureun. Pan sia teh eta teh macaan kitab dederesan jeung ahli-ahli kitab ku sia dirangkum, sanggeus dirangkum dibacakeun ku sia cak sia cenah eta teh mukjizat. Ngomong naon mad sembarangan bae sia. Masya Allah dikitu-kitu Kangjeng Nabi. Urang mah kuari balik mondok imah yen pondok kakarat teu ditanya doang ku masyarakat teu ditanya di balieuran urang geus marah Kangjeng Nabi batah dilelewe model kos kitu. Mantak ketika orang datang ke iman dan kembangkan agama aju masyarakat sekitar teu nanya ka urang ulang anggap biasa bae sih deuleu ta Kangjeng Nabi Mamad Aisyah nanaonan budak kamari ieu ngomong-ngomong sagala turun mujizat sagala turun wahyu kos aing teu nyaho bae pas sia cindak kembae di jero kamar kadang-kadang sia ka gunung cak sia cenah eta wahyu pan aing nyaho sia teh di jero teh pan ku aing teh kanyahoana nama pan sia itu naon ngaranna mukaan kitab aju sia nanya aju sia dederesan aju ku sia teh dirangkum aju bareng kuari sia ngomong bahwa eta teh wahyu yo mad sambarangan bae sia ngomong jeung aing oh kabeh ku partai kos kararitu tak ka Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb. Akhirna kadenge ku umat-umat muslimin ku umat mukminin nu iman ka Kangjeng Nabi penghinaan kafir cemoohan kafir kadenge ku jelema nu ariman ka Kangjeng Nabi ngomong mukminin ya kafir bego nyembah ka patung teh nyaho itu bau patung Uza patung Lata kunyana disesembah teu nyaho ka kaler kidul sapira batu kunaon disembah-sembah kunyana ku urang didegungkeun nya mah teu nyahoeun ku urang dibantingkeun nya mah teu nyahoeun batu disembah-sembah boloon nah, jadi diboloon-boloon jadi pan ngadu kapiri
mukminin nyarekanan Kangjeng nganggap eta teh lain wahyu ka Al-Qur'an teh mukminin kulantaran ngeuleuh Kangjeng Nabi ngadenge Kangjeng Nabi dihina ngahina ka kafirin bahkan lain kafirin nu dihinana pangeran kafirin nu dihinana ya budak pangeran tina batu tolol sabira batu atuh batu diukir-ukir di mataan dicelian diserem-serem kunyana teh atuh digudekeun aju dibinyakan aju dipuput aju disembah-sembah naonan cak mukminin kos kitu kos kitu disembah-sembah tah jadi dicarekan pangerannya na teh dihina tak ieu teh ditegur ku Gusti Allah teu meunang nyarekanan pangeran batur ulah carekan teu dicarekanan ge teh mah teh geus jungsep ieu make jeung dicarekan sagala rebut teu meunang ulah tah ieu Al-Qur'an teh ngadidik ka urang masyaallah supaya berakhlak supaya urang terapi sebab dek diluhurkeun agama urang ulah make melalui penghinaan terhadap nu saja sebab lamun urang dek kaluhurkeun agama urang melalui penghinaan ka nu sejen engke akibatna agama urang dihinakeun ku batur bahkan lain agama urang nu dihinakeun lantaran urang ngahinakeun ka sesembahannya nyana bakal ngahinakeun ka pangeran leuwih tibatan urang ngahinakeun pangeran nyana jadi diatur ku agama atuh jangan namanya urang mah urang ketika urang dihina ulah urang males ka pangeranana ulah biasa bae jadi Al-Qur'an teh geus ngadidik urang pohara nu mantak anu dakwah ku ari teh eta nu sok ngahinakeun pangeran batur itu teh bagus ulah gimana itu masa Tuhan gak kapake celana Kangjeng Nabi Isa kan gambarna kieu kan teu make celana masa Tuhan gak pakai celana beliin dong sempak kita kan geus keterlaluan teu bisa kitu ulah biasa antep kan bae ulah ngahina kita makan Tuhan kita makan Allah Tuhan dia makan Tuhan coba kita baca yang panjang Tuhan tuh jadi hantu jadi Tuhan dia mah bukan pangeran hantu kita makan takut sama hantu menghina pangerannya na ulah biasa bae urang lamun urang dakwah saluluguna batak lempeng tanpa menghina ka pangeran-pangeran nu sejen pangeran nu sejen ke pangeran eta kapirin musikin ngadengekeun ieu mah lempeng ieu bagus ieu nyana teh tertarik tapi lamun geus dihina pangeran nyana wah ambalaya atuh ka dituna tah ieu urang dibere cara dibere metode ku Gusti Allah nu langsung Al-Qur'anul Karim turunlah ayat ieu ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله والله أعلم بمراد ولا تسبوا ularek nyararekenan maraneh kabeh wahai mukminin alladzina yad'una ka patung-patung anu disarema ku para kupar ku kafirin yane pangeran patung min dunillahi salian Allah pangeran nu berbentuk patung pangerannya mapan salian Allah ulah sok dicarekan lantaran efekna lamun maneh nyarekanan pangeran engke bakal payasubullah nyana bakal nyarekan deui ngahinakeun deui ka Allah bari manehanana nyarekanana ieu pohara pisan dua perseteruan anu luar biasa aduan i'tidaan wa zulman ngaliwat batas anu pohara zolim kadituna acak-acakan silihila pangeran ulah dakwah bae nu mentek di antara paling mulus pendakwah teh almarhum Zainuddin MZ diakui ku seluruh masyarakat salah satu keistimewaan Zainuddin MZ teh jarang pernah sekali-sekali ge mungkin eta mah meureunanan terpancing nya nama jarang nyaritakeun ngahinakeun ka pangeran nya nama nyaritakeun mun tauhid nyaritakeun keistimewaan mukjizat keistimewaan kemahakawasan Allah
jadi henteu ngahina ka pangeran nu sajen mantap didaregekeun ku Kristen ge. Ayeuna Zainuddin MZ teh gimbir teh Katolik, Kristen, Protestan. Lamun geus ngahina ka pangeranana enggeus, suarana geus lain deui. Contoh seperti nu tenar di urang, tapi lah sakedeung Abu Hanifah. Oh, pohara atuh. Dakwahna nyana wah pohara, galakna istimewa, tapi lantaran terlalu menghina terhadap pangeran batur. Ku batur kan disembah, ku nyana kan dihina, ya otomatis simpati kan kurang. Kabladina rada sombong, ciptakanlah di Indonesia Abu Hanifah tiap-tiap kabupaten. Waduh, kos nu hebat beta eta artinya nyana menghina ka pangeran. Ieu keur carita contoh-contoh dakwah. Zainuddin MZ hebat. Henteu pernah nyana mantek diakui. Tah, lamun eta contoh model Abu Hanifah henteu jore, cak urang mah bagus, tapi kulantaran nu tersinggungna terlalu loba atuh henteu. Termasuk Sumarno Sapai, wah hebat kan urang mun didengekeun rapih jasa. Bahkan cek urang leuwih hebat tibatan MZ ieu mah hebat jasa, tapi terlalu menghina ka pangeran-pangeran sejen. Ay gimana kurang? Termasuk para habaib. Lamun geus nyacimaki ka pangeran nu sejen. Ah, ieu delekeun mana tret. Nu mantak ge eueuh Zainuddin MZ teh encan aya deui. Aya deui di Cikupa Zainuddin keneh tapi ngan tukang jagong tah mah. Masyaallah. Tateudayekeun deuleu ka jelema anu berhasil. Si itu berhasil simpati masyarakat lain bae di Indonesia, di luar negeri, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, MZ pohara lain lalagaan. Bahkan di luar negeri kan kelemahan anak ya tadi kurang fasih bahasa Inggris lamun dipidatokeun akibatna nyana henteu bisa dakwah ka luar negeri model ka Inggris, ka Amerika, teu bisa. Sebab di ditu mah pan kudu ngagunakeunana bahasa Jawa mau di ditu mah. Mengkonon sia mah je. Jadi lah urang gadinya teh penting. Urang menguasai bahasa lah mun dipake dakwah. Ieu keur carita berhasil. Keur nyana caritana awal dakwah mah meureunanan hiji girohna tinggi, kadua aya ikhlas. Pemabok puluhan bahkan ratusan anu sadar. WTS teh bahasa kota, bahasa bahasa Cikupa mah jablay. Para jablay bahasana eta loba tah aya WTS, aya perek, aya ublag, aya deui jablay. Eta cak ahli bilagah mah alfazun mutaradifatun bimaknan wahid. Bahasana beda-beda eta keneh sabenerna mah. Si anu seuri jablay lalakina eta. Ya Allah, ai prakaya kuari kiai jablay. Tolong, non kiai jablay, kiai si jablay. Aing mah garila ngadengeun age. Segala kiai jablay. Artina likulli maqam maqol wa likulli midan rijal. Geus urang kan ngomong ngadenge penyanyi sa Freddy pantes. Penyanyi saya tak Teddy pantes. Pantes. Kadengin aku orang. Itu saya itu penyanyi rock. Wow, itu mah Johnny pantas. Tapi lamun kiai itu saya kira Zainuddin ngeunaheun kana hatena. Itu saya itu Kiai Soleh mantap. Itu tuh gitu, wow Kiai Ahmad Taufik Hidayat. Wow, harapan kurang pas. Itu Kiai sa Jablay. Ini itu tuh cepot. Henteu mah teu nanaon ngan eta henteu aya teu makomna lain deui. Ye, atuh sama kom sama akom. Nanaon ge. Tuh. Nya, jadi pas tah henteu tah. Nanggapnya ka dituna ge lain ngundang nanggapan, nanggap Kiai Jablay. Jadi mah ya bahasa nanggap mah topeng. Kitu mah Kiai Fudoli. Rada deres bae. Aduh, Masya Allah. Ulah pakai segala jablay, segala rada. Ulah protes, tetap protes.
eta teh dunia dakwah dunia kakiaian nyana deuk kumaha tetep bae ulah boga julukan kos kitu kiai mah teu bagus atuh masyaallah geus teu nyaho makom akibatna ke bakal dicararekanan deui eta keur carita contoh-contoh tadi keur contoh dakwah bae nyaritakeun keistimewaan pangeran urang nyaritakeun ketauhidan nyaritakeun syariat nyaritakeun agama sok geura tampak paling urang deuk memperbandingkeun silahkan deuk memperbandingkeun mah Tuhan kita yang bernama Allah mah begini cobalah Tuhan mereka teu nanaon tapi lamun urang nyarekanan ulah perbandingan mah teu nanaon tah mah untuk menguatkan iman supaya manehanana ge ngabandingkeun mokobalah ngaranna masalah tapi lamun geus ngahina geus bahaya pangeran gendut sia disesembah ku sia bujala ge nondol mah nya pangeran doton teu bagus eta kos kitu jelema ge doton teu bagus Icikupa ge anu pepegatan gara-gara doton teu bagus sih pangeran sia doton ya Allah ulah matak ditegur ku Gusti Allah ulah ngahina ka pangeran sejen sebab ku cenah dimumule disesembah urang mah ngaistimewakeun nu urang mah hayuh bae tuh kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum Allah lam bimoradi kadzalika sakumaha Gusti Allah mapaesan ka eta kaum kana tingkat-tingkat jeung pagawean waya di eta kaum kafir dipapaesan ku kakafiranana jelema nu taat ka Gusti Allah dipapaesan ku taatna zayyana likulli ummah kaulanu agung mapaesan ka setiap umat amalahum kana amalna minal khairi wasyarri tina hade jeung bagus urang ku ari teh pan dipapaesan ku amal-amal urang dipapaesan nu mantak deuk neuleuh hate teh hese sebab hate mah leuwih jero tibatan laut leuwih jero tibatan laut mah loba anu bisa silem ka dasar laut tapi ka jero hate moal bisa hese hate si eta teh sakumaha si hatena kos kumaha sih moal bisa kajen ku kumaha ge kecuali jelema nu geus kasyaf jelema anu geus dibere sirrun bin asrarillah eta ge henteu selalu bisa nempoh henteu sewaktu-waktu ku Gusti Allah dibere maziyah ku Gusti Allah sewaktu-waktu henteu selalu henteu ketika Allah mere trek kagetnya ge kos kitu jero hatena eta ge teu meunang dibejakeun ketika dibejakeun batal teu meunang lain cara yang subur beja panjana mah tuh urang aju eeangan ieu nya ku aing ditebak ge gerage anu ya bakal anu ya dengekeun Gusti nya ye aing teh apa sia tadi keur isuk-isuk ngadaruduk da piringnya Haji padahal aju siapa ngarokok aju kopi bener ngeharap ngulon kan gimana saya jawab kamari sia keur ngeureun kan ka ditu naik motor kan ka Cikupa boncengan jeung awewenya gimana ente nyawa tuh eta ditebak-tebak eta kakarek sakitu doang aju 10 tahun ka tukang aju 20 tahun ka tukang katebak-ketebak teu meunang lamun lain keur kaleupasan mah ngahaja mah teu meunang kecuali kaleupasan engke jadi istighfar model wali mah astagfirullahalazim Gusti ya Allah kos almarhum abah ngobrol abah tos kapanggih jeung Bung Karno jeung Gus Dur Bung Karno geus maot Gus Dur keur tah di anta keneh jeung Abuya di mana bah dongeng di dapur di itu di Pelabuhan Ratu
Pelabuhan Ratu teh di tengah tidinya aya bangunan. Di kira-kira di pantai teh kadinya ka bangunan lah sekitar bangsa 200 meter. Rumpul cenah teh abah didinya. Di Pelabuhan Ratu. Eta kadinya aya jembatan apa? Oh, cenah jembatan ngana tu kadarinya bae. Ditaletikeun, meureun haju ingat, haju laras ka jero. Teu ngajawab deui. Geus teu kaluar-luar. Isukna ditanya dia teu daekeun ngajawab, kaleupasan ngomong. Mantak ditanya ke Gus Dur, Gus, itu sih Abah dulu bilang katanya pernah pertemuan di Pelabuhan Ratu. Wah, bohong itu, kagak. Gus Dur henteu nyambejan. Enggak, itu mah ada juga pertemuan deh dengan Nyi Roro Kidul. Waktu itu karena Nyi Roro Kidul nggak pakai jilbab aja. Aya bae deui kita Gus Dur mah. Aduh, ampun. Horenganan setiap nu teu make jilbab berarti eta teh Nyi Roro bisaan ta Gus Dur. Atuh loba ku ari Roro Kidul di lembur urang ge. Horenganan anak urang Nyi Roro Kidul. Gus Dur eta, Masya Allah. Entai kaleupasan ngomong. Ieu urang teh dipapaesan, ngan hayang nyaho ka jero hate mah henteu kudu kos kitu deuleu tingkahna. Aya jelema di bulan Rajab padahal mah ustad, padahal kiai teu puasa, sakitu nyana kayakinanana. Geus sakitu, hese-hese, Allahan berarti di jero leutik Allahna. Geus kitu teh. Ti penting teh, ti penting teu daek hudang. Teu daek tahajud, berarti sakitu teh amalna. Salat duha ge tilok sakitu. Salat farduna ge ngan saukur 4 rakaat tilok dibarengan ku sunah. Qobliyah jeung badiah sakitu papaes bagus teh sakitu urang hayang nyaho kaistimewaan hatena ngan sakitu. Sakitu bae kajen gua kumaha ge. Aya jelema waduh bangun hampangeun jasa isuk-isuk geus kuku cuprakan di cai bae nya mah eleh versi mah. Berang saya tiga siap-siap salat zuhur qobliyahna jeung badiahna bahkan mantah salat ge aya maca Qur'anan deui lila teu boga gawena naon datang ka asar. Salat asar nage terus make salat sunat terus datang ka maghrib nage malah tas maghrib teu balik deui nya nama datang ka isya terus mantap salat isya bangun embung obrol teh nya nama langsung ka imah ge pat bade pareuman lampuna aja sono meureun ka pamajikan piting hudang subuh kurang pohara jasa unggal poe asana neuleuh nyana teh kos kitu eta hebat berarti di jero hatena kos kitu. Papaes bagusna datang kadinya Allah na hebat di jero hate berarti. Neuleuh jelema mah kos kitu bae teh ulah hese-hese. Lamun aya jelema kemuarian ku ari mah antara cinta jeung teu cintana kana dunia, lain urusan boga jeung teu bogana cuekna terhadap dunia. Cuek teh bangun teu mireungeut. Bangun teu mireungeut bae kana dunia urusan boga jeung teu boga eta mah bagian ti Gusti Allah selesai Allah geus ngabagi soal dunia. Ketika orang lahir ke alam dunia umur geus aya tulisanana. Dunia maksum geus aya bagianana loba jeung saeutikna geus aya. Eta mah bagian ti Gusti Allah nu kuari ku urang di deuleu antara hubudunnya jeung teu hubudunnya nyana teh cuek terhadap dunia api lain karena dunia berarti geus teu hubud dunia kadeuleu kurang dina sagala rupana bangun api lain eta teh geus teu pati hubud dunia lamun aya nu leungit teh mah misalna aya nu leungit teu geus teu dipikiran leungit sapeda paling bebeja mah ka mana teh ka pamajikan sepeda leungit atawa anakna bebeja bah sepeda leungit atuh kajen leungit teh meuli deui eta hebat eta kolot hebat eta kos kitu eta Aisyah lele aya keneh beulieun mah ulah sok bingung-bingung ceng meuli deui ku abah dibere duit ya yang sepeda mah nu geus leungit mah geus bae ulah diteangan nah eta jempol naik ku ari bulan hareupna leungit motor bah motor leungit atuh leungit mah leungit geus teu kudu diteangan aya nu hayangeun beureunanan di dunia nusia di akhirat ge nusia ai si hayang meuli motor mah ku abah dibelikeun deui tah geus ulah hese-hese pira dunia tuh
Udah sok pikiran guys. Eta hebat tak kolot tak kos gitu. Minggu berikutnya langit mobil. Iya hebat eta. Ulah kieu cek, Bah. Ulah langit sapeda nunang meulikeun abah teh. Oh, nyameulina ge eta teh hese, neanganna ge hese teh manang milihan. Neanganna lah kujang. Kacang teh neangan. Sapoe ngana neangan. Aya, coba kadukun sia. Kolot nyasarkeun eta kos gitu. Lain nenangkeun ka anak. Ya kula di Garut teh, di Garut bulan tanggal 25 Ramadan balik ka dieu. Peuting na teh peuting. Ngobrol di kamar ieu ka kamar ieu tas geus di talianan, hartina talianan teh pakaian geus garinyakeun sagala kitab kana tas hiji deui. Geus tinggal baju jang isukan balik doang ka dieu tadi Garut beres teu kebel jam 10 keluar sampai jam 11 lantaran aya babaturan ti Bandung balik deui ka kamar geus eueuh tas geus eueuh kabeh dua geus eueuh bahkan ieu ge sendal teh sendal eueuh geus anu maling ye kajen kumaha tangan ka dieu geus eueuh bener be balik ka dieu make sendal jepit sabelah hejo sabelah beureum. Urang mah ngarasan masalah lah atuh geus ja sanajan kos kitu ge barogoheun bae ieu awewe teh jadi tenang. Jadi pede bae biasa. Masalah geus. Naik beus ade balik. Ja baju nu eta atuh nu geus disiapkeun jam balik di paling ngan calana doang teu alhamdulillah bae geus balik ka dieu. Kadeulina beda pan ku kolot teh. Datang ke dia jam 5 beres ngobrol bebeja tak almarhum ke abah ke ibu jangan naon gardek buka teh kepeuting kepalingan bah naon nu dipaling baju kabeh atas bahkan hiji di kitab soalnya di pikiran ke meuli deui nu leuwih bagus tibatan eta lah mantep juga lagi atuh maningan leungit cek urang ieu digantian alanyar pasti kejen kumaha ge eta kolot nenangkeun ka atuh geus nyana bae ge kos kitu tuh komo urang geus jenang meulikeun nyana kabeh ge geus ulah dipikiran sadek ka kitu deui meuli deui pokona mah geus atuh teu dipikir tadina mah deuk dukun sarua teh ge Datang kuari ingat bae masyaallah eta langsung jadi naon gitu ngaranna jadi intibar jadi contoh geus teu ieu teh itu ngan eta doang nanyakeun kitab ge kapaling kapalingnya kasugan anu nganterkeun deui cenah kitab malah sakitu doang tah takriran alfiyah segala mantek nang nakrir teh kabawa ka ditu kabeh balik tanggal 10 Syawal ka ditu kula ka pondok deui aneh kitab mah aya nu malikeun deui bener kitab mah aya nu ngamalikeun deui aya bae utuh tak kitab takriran teh ja bener ye cak abah kitab baca ge aya nu malikeun deui atuh geus jadi kula ajuna mah samping alanyar baju alanyar atuh geus mantep jasa mudah-mudahan tahun hareup biar leungit deui contoh kolot eta ya Allah teu mireungeun nya nama geus datang geus bae nu leungit ieu cenah kos kitu ji ampangkeun jas enteng sapira kos kitu geus teu dipikiran hal-hal nu kos karar itu teh geus sangat teu dipikiran tah eta teh urusanana lain urusan boga jeung teu boga ngaitna urang takana dunia ngaitna kanyawan ku urang kiai cuek ge kajen kumaha ge ye geus teu pati maelu kana dunia ieu ge sarua tokoh ieu ge sarua jelema kabeh kanyahoan antara nu terlalu ngait jeung nu teu ngait kana dunia kanyahoan lirikan-lirikanana geus kanyahoan bae jeung aya manit jelema lamun terlalu cinta kana dunia kurang manit ka urang sebab sarua jeung urang berarti aing resep nyana resep atuh sarua teh mah kos kitu mah teu antik teh mah atuh urang resep nyana teu resep kakara antik kos kieu kuari urang teu puasa nyana puasa antik berarti jadi pan urang atuh teu bisa kumaha urang babarengan jeung nu puasa atuh urang jeung moal wani ngarokok
ngarokok hampurannya ngarokok lah atuh saya daek mah cak urang teh paling nya set geus lah tuh isinin kan nya babarengan antik lantaran beda urang atuh non gitu ngaranna teu puasa nyana puasa kabawa antik ieu kana eureun di restoran dek naon dek dahar terus dahar ka ditu nyana dahar keur nya dahar kadeuleuk urang wallahu alam bissawab sakumaha ngaji Quran wallahu alam bissawab tah hiji-hijina jelema teh dipapaesan ku amalna ku pagaweanana papaes eta teh ya nganyaokeun nganyatakeun kada jero hatena nu matak teh saya ngajaokeun jelema mah sakitu pangkatna sakitu pangkatna tanyaoan teteh lantaran dipapaesan ku amalna nah kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum jadi engke balik deui ka aslina ieu jelema mah sakitu aslina sakitu bae kajen teh nya dipereketkeun ge balik deui ka aslina jelema mah sakitu bae kajen ku kumaha ge jadi kajen teh dibabagus ge nipu eta okos awewe penipu kelas kakap awewe kabeh di dunia teh penipu awewe mah sia seuri kos teu percaya ka aing bener kula mah wani sumpah demi Allah awewe mah penipu kabeh sadunya kan memang kumaha gitu pipina diwedakan bae padahal mah hideung hayang putih eta nipu ngaranna sabaraha lalaki nu katipu ku nyana hayo aya bopengan seutik lah tempel bibir anu gentel teh bereman penipu kelas kakap eta ngaranna ayo sebab penipu amantak awewe mah penipu urang katipu ku awewe barang kapanggih teh gelis jasa putih amat beungeut namanya herang teh dikawin bae ku urang menang saminggu ya Allah aduh pipi sakumaha parudan kalapa aduh bibir gentul sakumaha tas ditinjuan hidung kamari sia ku beureum teh bibir kok tah enta nipu ngaranna eta kos kitu balikeun deui ka kolot waalaikumsalam tah barang tah kurang teh nipu doang kamari putih ku jadi hidung balik deui ka aslina ka jadi kumaha ge aslina batak ya gas urang boga anak geus teu kudu make wedak teu kudu make kitu tah sakitu ayana angsongkeun ka lalaki tah ih teu hayang kunaon rodek teu laku-laku eta cek ahli torikoh mah nipu cek piki ge zarua lamun urang anak urang endek dikawin ku batur pan teu meunang diwedakan teu meunang digincuan teu meunang dina patul muin coba ge kumbah bangetna kumbah keuna kayawan aslina nah ketika dek dideuleu ku calonna sakitu ayana hideung kadeuleu hideungna rodek kadeuleu rodekna supaya ulah kadung nyana teh ulah kadung ieu mah lain aya calon nu ka keluar sia nu geulis ngagelis tuh nipu kan nyana tuh mana ge penipu kene sarua mana ge penipu kene nyana ge itu melajaran nipu tuh anak teh atuh penipu bae ulah geus ieu mah bulu mata ditambahan ka dieu pohara jasa ieu diherang-herang digulak atau emang teh atuh menang ngarias atuh bagus kapanggih menang ngarias dikawin menang saminggu aslina kadeuleu urang tinggal hak ya Allah ya Rabbi mendek balik deui ka aslina gajen gugum ge kula masuk inget ka dongeng abah bae dongeng dina ilmu thariqah sebenarnya eta teh ya ucing dididik bisa mawaan gitu susubuh wah hebat jasa eta terkenal ucing teh bisa mawaan susubuh mulamun aya tamu endeuh di suguhan dahar teh ucing teh nu ngalayanana mawaan sang
mawaan cai sayur segala lauk segala lalap sambal kabeh eueun nun teu takjub heran kabeh hebat amat si ucing pohara amat kabeh geus saraeun teh ucing nu terdidik pohara. Aya bae kiai ahli tasawuf datang ka dinya coba aing ngabuktikeun bener disuguhan oh ieu teh ucing teh ieu hebat bener ieu Masya Allah kemudian mawa sayur ka dinya dikaluarkeun beurit teh ku kiai teh wah tuh sayur dibalangkeun ka beungeutna blong beto kan udah beurit asli lah memang ucing mah beuki beurit atuh asal ulah nu gede teh mah cara kuari tah mah sieunun beurit teh kucing ge ka beurit teh mah teh jadi balik deui ka aslina mandak cek urang Karawang mah daun dadap ti beubereum teu seungit dasar adat ti beubereum teu leungit asli lah eta kos kitu. Masya Allah. Nah ya kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum jelema kabeh dipapaesan ku amal-amal perbuatanana amal hade mapaesannyana amal goreng mapaesannyana nu mantak boro-boro Gusti Allah urang geus bisa ngabaca ketika jelema dipapaesan ku mabok ketika jelema dipapaesan ku judi ketika jelema dipapaesan ku zina boro-boro Gusti Allah atawa malaikat urang be urang asana ieu budak neraka ieu kajen kumaha ge papaes da kos kitu geus kanyahoan tak ku urang ya jelema ku ari mah kitu salatna konsisten puasana kitu kene di bulan Ramadan kadang di luar eta ge puasa maca Quran sodakona pohara jasa papaes kahadeanana pohara cak hate teh asana maot sorga ieu mah teu kudu Gusti Allah urang ge urang ku percayana kana aturan-aturan Gusti Allah urang geus bisa menerka sorga kajen kumaha ge sebab papaesna tuh likulli ummatin tiap-tiap umat dipapaesan zayyana amalahum ku amal perbuatanana kajen teuing urang dibagus-bagus ge sok urang dibagus-bagus amal urang balik deui ka aslina bae balik deui bae ka aslina aing cobalah dek bener-bener nurutan kiai coba cak omongan kiai ya ieu kiai teh ngomong ngocoprak bae ku aing dilaksanakeun penting hudang tahajud terus sholat subuh berjamaah isuk-isuk jam 7, jam 8 atau jam 9 orang sholat duha terus orang baca Quran gitu kan yes nonton TV ku orang yes pareman tayang aing weh sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe gering cek pamajikan aku naon nembangan leuleus amat nyaho ieu teu pararugu awak leuleus jasa Kak ya biasanya mah kakak mah gairah ya kakak ya kos biasana kudu ka rumah sakit ya kakak mah ya anter ka usada insani coba anter ka usada insani periksa cek dokter waduh ini mah lelah cek gana terlihat dari matanya lelah kurang tenaga emang kerja apa ini Kak emang sok naon ini mah tahajud aing capek cakera cakap majikan geus Kang ulah tahajud Kang daripada karusak awak mah geus teu kudu tahajud teu kudu salat duha geus lah eta mah geus penting mah sehat bae Kakak geus moal deui gagal ge cakap dibere vitamin B kompleks balik ka imah dikonsumsi terus seger oh jadi kakak mah lelah cek dokter ge Kak guys penting HS bae penting HS berang teh aya salat duha terus bahkan kebiasaan teh mentes maghrib nonton TV gitu terus maca Quranan Kak ya kakak seger eta aing kos kieu seger aing mah asal tahajud bae aing megering balik deui ka asli lah kanjeun kumaha ge mantak ulah cak guru ulah dipaksakeun loba-loba eueuh guru ibadah teh ya nitah tahajud loba-loba ulah potongan siapa 2 rakaat SD hudang wudu sholat 2 rakaat geus SD siapa geus ulah opat-opat aja 2 bae coba sia 2 ge gering teh coba ge
eta ulah aya anu ngadawamkeun dua bae aya nu opat bae naon sebab pang bagus nama adua muha ibadah mah langgengna daripada urang hayu bisa saminggu ka usada insani itu bagus jadi urang tanu langgeng dua bae kajen ting hayang deui kita tahajud ulah dua bae geus beres ki kalau wudu komo mandi langsung beres salat sunat tahajud Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi rep aman jadi nak itu na moal gering sama kos gitu mah tuh jadi urang dititah teh datang ka mana ke tanaga urang kadinya bae papaes teh sakitu bae lamun dipaksakeun penipu ngaranna cara awewe pipina hideung tapi diputihan tah eta nipu ngaranna urang ge katipu setik kuda jadi adat dan ke jadi papaes lamun urang langsung dret nah ieu tadi teh kos kucing garong dasar ucing beuki beurit atuh mending mun keur teu mawa sayur panas mah pan sayur panas eta begitu dikaluarkeun atuh dibantingkeun ka kiai pan eta sayur sia cak kiai teh cak kucing bungan sia mah mawa beurit aja dah kiai kena mamalah betul juga teh nya zayyala likulli ummatin amalahum kabeh dipapasan ku amal tapi beda deui engke lamun geus ahli ma'rifat lamun geus ma'rifat mah lain deui engke ka dituna papaes zahir malah tama teu dianggap nya mah geus batin bae ngan engke zahir ge mah milu ka batin zahir teh milu engke ka batin kajen kuku bage milu bae teu bisa henteu nya kajen teh dikuat-kuatkeun ge lah dina zahir teh ye moal salat sunah teu betaheun nya moal maca Quran lah jaloba jelema teu betaheun mantak jaga teh kulantaran embung ka tembong dijehareupkeun jelema teu salat sunah bangun api lain bae kana ibadah lantaran aya marifatan di jerona jadi supaya ulah katangen geus embung disebut ibadah ahli ibadah nyana teh biasa we teu betah hayang ibadah bae nu mantak nyana teh hayang geura indit bae ti kalangan eta hayang nyorangan atau hayang babarengan jeung nu sok ibadah teu betah hayang balik deui ka ditu ka aslina nah gitulah zayyana likulli ummatin amalah kafir dipapaesan ku kakufuranana kapapaesan ku kufurna urang teu kudu hese-hese didelekeun bae ku urang sapoe dua poe oh nyana teh horenganan ka gereja Kristen kajen kumaha ge nu ieu terus kurang ditinggalikeun bae dipapaesan sapopoena ku amal-amalnya na kaler kidul ngalen ngidul ka kelenteng oh budak kapapaesan eta keur carita kafir-kafir dipapaesan ku kakafiranana sesembahannya na jadi papaesnya na urang Islam sesembahan urang Gusti Allah jadi papaes ka urang teu meunang manggih tongtrong asal manggih tongtrong mah haju hayang ngajual bae mahal ya tongtrong ya dipaling ku aing sia tongtrong dijual oh lain gitu asal ngadanya suara tongtrong bae teg bae teh azan oh zohor sanajan teu salat tapi ingat lumayan teh geus sakitu gitu zohor berarti ya aya nu kieu jawara ge anu kieu keur main gaple ya set jana di pengkolan ojek bleh aya suara azan Allahu akbar cak kepala teh cak kepala anu keur main gaple eureun heula siang hormat eureun tunda karari Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah main gaple ge tolol tapi kan eta kahormat ngaranna eta geus beres tu azan la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma satu beres geus kan geus ya mana bisa korot balak gendep naik mana tadi kahormat eta ku sakitu ge lumayan lumayan daripada ngomong gandeng teh budak azan henteu kahormat sih cedek kiai nyaho bae aing nyaho pugu kos kitu pernah bareng jeung nyana pugu
lumayan eta. Tapi lamun santri mah santri sanajan kumaha badungna bakal kos gitu santri mah. Lain lalagan bakal kos gitu bae. Diurang ya diurang, aya kiai. Geus jadi kiai boga santri. Sanggeusna boga santri beres meureunanan nyana ngahiji jeung lurah. Barang ngahiji jeung lurah diajak nyalo ku lurah. Santri bubar, kobong kosong. Ieu beneran ieu mah lain lalagan ieu mah. Terus nyana nyalo ya menang aya motor malah hiji. Kumaha tanyana biasa gaul jeung lurah gaul ngahiji di desa di imah lurah. Ketika aya suara azan we Allahu akbar padahal mah nyana keur bajidor mabok sagala jeung lurah mabok. Emang lurah kuwi mah marabok ieu. Beneran ieu mah kuwi lain lalagaan wani sumpah ge. Wani sumpah kula mah beneran lain lalagaan. Ngomong sia. Eta si kiai sanajan bari keur mabok peing. Kemudian eta bahasa aing tak kos itu tah peing. Tapi ngadeng nyara suara azan. Allahu akbar. Keur mabok ke kasih sieun. Allahu akbar Allah. Jak kiai pan nyana. Boga santai. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Beres Allah marobah gitu. Kadinya deui. Mana tadi kuda? Kuncung kok leungit. Orang keur main catur. Santri kos kitu tah. Kesana keur ngahiji tetep we kadenge suara azan teh eta asli nama lain kos kitu ieu nyana. Asli nama emang dididik ngaji amil, ngaji jurumiyah, ngelal, ngasal dan sebagainya. Eta mah keur kabawa ku nafsu asli nama nyana ketika nyana sorangan ka mushola nyana. Kieu bae. Di mushola ieu nyana tah di tukang imah lurah teh di sisi panaya mushola tah di dinya. Nyana kieu bae inget nyana ka manteknya na keur ngaji alhamdulillahillazi qad akhrajana ta'ijal fikil arbabil hijat terus. Masyaallah aing kunaon kos kieu nya sakiana teh. Pohon mantek aing sakiana teh keur ngaji segala albiah. Lah aing geussan bae ieu nyalo aing 10 tahun ngan menang motor doang ge BPKB-an sakiana teh. Ya jasa aing deuk balik bae sakiana teh. Mulai balik lah geus selamat tinggal lah deuk ka mana teh geus aing mah moal deui jeung sia lah pokona mah aing mah deuk balik deui deuk balik ka mana aing deuk ngajar deui saha nu daek diajar ku sia cak kulurat teh Allah mah kawasa aing deuk balik deui mandi ka ieu mah tobat Gusti balik deui ka aslina mulai nongkrong deui trong cak pamajikan heuy nongkrongan saha loba omong tongkrong waing pokona mah kege aya deui saha santrina kudu sia lah pokona mah kege aya deui itu bener kadenge tongkrong aya deui hiji dua asal tobatna beneran aslina kos gitu Pak. Jadi nu kamari teh eta mah lalagaanana tuh lalagaanana ai jawara aslina jawara ketika bener keur lalagaan si ajak jawara kain lah si lalagaan kan mudah-mudahan ti lalagaan jadi bebeneran kan memitana ge main bola ge nonton heula kabelar itu jadi wasit aja jadi pemain atuh kitu kabeh ge lalagaan heula karek bebeneran bobogohan heula bogo beneran. Nah tapi lamun kiai mah atau ustad atau santri keur aya di dunia kelamna eta keur lalagaan nu aslina mah nu itu nu asli mah nu itu tah nu matak zayyana likulli ummatin amalahum ku amalna aya amal bebeneran aya amal lalagaan kanyahoan kege boro-boro eta ku ahli marifat turunan me kanyahoan turunan saliwat doang tebak pujan lain tebak dibere ku Allah teh ente mah ulah ka dieu ngahijina ama kunaon darah biru ente mah anu tek kurang teh jadi di atas eta teh kaget banyak iya bin anu tau turunan wali ente mah teu meunang ka dieu Habib kurang kanyahoan bae Habib kajen kukumaha ge lain deui kajen kukumaha ge brutal mabok dan lain sebagainya darah kehabibana kanyahoan aya jelema nu habiban irungna mancung bulu matana bentik kos Habib bae make sorban ka dieu make jubah Assalamualaikum
Cak nusa urang nade. Ini Pak Kiai Habib dari Kuitang. Oh, dari Kuitang nih. Sebelah mana Majelis Salim? Ada. Dari situ 100 meter ke sebelah sono lah. Oh iya, siapa namanya? Ini Abdullah. Oh. Yang ini Habib juga ini dari Cirebon ini. Gak ada pesek tambah saya tik. Caka tete coba ge kadeulek wae ge bakal nggak Habib lain na ye asli jeung henteu na gerak gerik nah mulai nya ngomong ana di Habib bohong ibu budak lain kitu gaya Habib maka jeung koko mah ge mah Habiban ye dirantai bisa ku aing saya Habib asli jeung lain kanyahoan bae ngan urang embung nimbulkeun fitnah bae kajeun nyamanya bae hadena ge lain urang nu kos kitu dek nipu datang ke ustad datang ke kiai neangan nini datang ke tupat tipu kos gitu kanyahoan tuh gerak gerik aya Habib asli mah beda tuh geremna ge lain deui anak dari Palembang lain deui kenapa itu Bib kok nggak ada giginya kebanyakan makan pempek anak jadi kanyahoan bae tayeukeun carita zayyana likulli ummatin amalahu pagawean bahasa dan lain sebagainya jadi papaes kanyahoan atuh kafir kapapaesan ku kakafiranana dina kafir ge berbagai-bagai kakafiran itu keneh mukmin kapapaesan ku kaimanana dina imanna kapapaesan ku taat jeung ku maksiatna eta jadi papaes summa ila rabbihim marji'uhum kabeh nu kafir nu mukmin anu taat nu maksiat kabeh bakal babalik ka Allah sanggeus sababalik ka pangeran yane ka Gusti Allah fayunabbihum bima kanu ya'malun Allah bakal nyaritakeun ka kabeh manusia karena naon lu pernah dipigawe nu jadi papaes keur di dunia teh bakal dicaritakeun ku Gusti Allah engke bakal dibales payujazihim bi dibales ku Gusti Allah amal urang nu kuari jadi papaes dibejakeun ke ku Gusti Allah bakal dibales hade balesan hade goreng balesan goreng deui nu mantak mumpung urang aya gitu naon dibere kesempatan ku Gusti Allah hiji dibere modal umur nomor kedua dibere sehat nomor katiluna urang dibere daek ngaji ieu teh lain sambarangan mahal ti Gusti Allah mahal aya nu deukeut ka majelis salim teu daek ngaji aya nu jauh ka majelis salim teu daek leuwih komo atuh biasa tah kos kitu mah nu deukeut bae teu daekeun kumaha nu jauh iman nu jauh darah datang nu deukeut henteu biasa iman nu deukeut daek ngomong nu jauh biasa mahal geus urusan mah daek jeung teu daek mah nu jelas mah ieu teh lain nang urang nang gerak Allah mahal ta urang teh kuari diberi modal pakelah dumadeus ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala hiasi awak urang ku amal-amal bagus sehingga urang engke bakal dibales ku kabagusan mudah-mudahan urang gabehan diberi daek beramal ka Gusti Allah beramalna diberi ikhlas ka Gusti Allah sehingga urang jaga di akhirat ketika dibejakeun amal-amal urang dibales ku Gusti Allah nu gorengna dihampura ku Gusti Allah nu bagusna ditarima ku Gusti Allah dihijikeun jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala digiring ka surga Allah subhanahu wa ta'ala ibarakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma Khalidun lan samangsa ningali sabagi Khalid bin Abdullah zalika ing mangkana tegala nabi kalamin kabihin kala magang ucap ya Khalid jamu jangla bajau birasika yabna binti Muhammadin bahar kamil failun mutafailun 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 mutafailun
lamun di oma irama rela la pararale mutabailun eta macam-macam bae budak Maulid jauh dirasi gayab binti Muhammadin mutazammilan bilma'i tazmila jauh tegaya gaum birasi gagalawan ngagawa sira-sira yabda binti Muhammadin anak lanang ngodon Muhammad mutazammilan aleka nganggo simbut bi dimahi kalawan pirang-pirang getih ya rosi tazmilan kalawan nganggo simbut temenan wa kana mabikalan gaya-gaya yang bersine kalawan sirayab binti Muhammadin anak lanang anak wadon Muhammad gotalu jiharon ngabunuh ya kaum maling edeng amidina durgang nejaga berasulan ing utusan gotalu kang ngabunuh ya kaum kaing sira usanan ale kang ngelak walam ya taroga bulan ale orang ingin-ingin ya kaum bikot likatan sila ing dalem ngabunuh sira tanzila wa ta'wila ingkuran kang den turunkeun wa dalilalan aturanane juga biruna lan para majatakbir ya kaum bian kutil takalawan sebabian tadan badani sirawain namalan yang pastina qatulum badani ya kaum bigagalawan sirat takbir ing takbir wa dalilalan tahlil wa kana khalid wa zalan an-nasaba khalid hazai kila khalid ikum min ajli ibadati tabi'in min ajli ubadit tabi'in kudatau saking itu min ajalli ubadit tabi'in kudatau saking leuwih agung-agungnya pirang-pirang itu hamba tabi'in wa qadi tafasyara lan teman-teman nyumput iya Khalid saron ing sebulan wa hum yatlubuna ta kaum kunyup ya kaum kabehum ing Khalid yaqtuluhu telepon yang tematain ya kaum ing Khalid tapi balam yasbaru bimaka oranana merkol ya kaum bi kalawan Khalid seorang tabi'in bahkan termasuk pembesar dari kalangan tabi'in yang bernama Khalid bin Abdullah ketika ningali memandang sirah Sayyidina Husain diacung-acung kemudian diasupkan karena bokor terpisah ti awakna ndek di kitu iderkeun di berbagai negara abeh kanyahoan ya Allah ya Rabb seorang musuha ya tabi'in ngeluh manehanana hajunyin syiran ja'u birosika kaum datang mawasirah anjin wahai Husain incu daripada anak awawai Muhammad bari nganggo selimut make selimut darah bahasana bahasa majaz cekurang mabuh diulat alet ku getis seakan-akan percis kos diselibutan pinuh ku getih seakan-akan anjeun teh wahai incu Muhammad ku kaum marayahan secara jelas-jelasan maksudna mah maehan Rasul incu nu dipaehan seakan dek maehan Kangjeng Rasulna ya Allah penghinaan terhadap incu berarti penghinaan terhadap Kangjeng Rasul kaum ngebunuh ke anjeun dengan dahaga geus teu kuateun neuleuh anjeun teh seakan jelema hayang nginum di tengah-tengah panas anu luar biasa dahaga hayang ngabunuh anjeun walam yatarakkabu henteu pernah pukar pikir jeung nginyan-inyen deui dina ngabunuh anjeun ternyata memang geus aya dina Al-Qur'anul Karim fakta takdir kersa jeung sajabal wa ta'wil jeung aturan-aturanana lamun sim kuring teu inget ka Al-Qur'an teu inget kana aturan-aturan mantak sedih cuman ternyata horenganan kejadian pembunuhan teh geus aya dina Al-Qur'anul Karim geus aya dina aturan hadis Kangjeng Nabi mantak imah hanya pelaksanaan hungkul kaum pada talalakbir sebab anjeun dibunuh wa innama qatalu bika takbir wa tahlil
aya lian kaum ngabunuh ka anjeun teh dengan membaca takbir jeung tahlil lantaran terasa bener, lain ngarasa salah, ieu ngarasa bener, ieu ngarasa bener. Memantak pertempuran antara dua tokoh manusia. Di dieu Sidina Husain incu Kangjeng Nabi, di dieu adalah Yazid putra daripada Muawiyah sahabat Kangjeng Nabi. Ieu motifna adalah ijtihad. Mantak teu meunang kurang didongeng-dongengkeun sembarangan beusi salah motif. Mantak carang kiai ngadongengkeun Karbala, carang kiai ngadongengkeun tentang perang-perang antara Siti Aisyah kitu jeung Sidina Ali, Fatimah jeung Sidina Ali, termasuk ieu perang kitu naon Karbala jarang. Lamun lain keur diaji hadisna, diaji keteranganana ge sing hade lantaran motifna eueuh nu salah ieu mah. Hartina jihad fisabilillah, jihad mah lamun menang 2 ganjarana, mun salah hiji ganjarana, jadi kabeh menang ganjaran. Mantak ternyata horenganan ngabunuh anjeun teh motifna takbir wa tahlil. Nah di dinya Khalid lantaran dahsyat ieu sebagai kritik terhadap Yazid, siiran ieu siiran terhadap non kritik demo, maka diteangan Ki Khalid teh, Ki Khalid nyumput sabulan diteangan ke unggal daerah dek dibunuh ku Yazid sebab ngerasa teu ngeunah dikritik semacam ieu. Wa hum yatlubunahum, diteangan terus liak qatlu dek dibunuh, tapi ternyata salamat falam yazparubi, Khalid tetap henteu beunang salamat, jadi maut henteu terbunuh. Tinggal orang nyaritakeun sirah Sayyidina Husain dibawa ka mana jeung kuari aya di mana, nah ieu bakal dicaritakeun selanjutna. Waqtu lipa wallahu a'lam.